Napayu ieu teh nyabi kacang teh. Nya payu atuh Ceu Uti naon nu teu jadi duit. Nya heueuh atuh aya namanya kumaha carana supaya menang duit yang jajan. Punten, Mangga Ceu Uti cing ngecolok duit. ngecelok duit. Nya 200 mah itu teh bang keliling geus 3 minggu teu kabayar ngamuk. Nah, make ka abi. Pan Ceu Uti mah geuning sok bageus, sok masihan namut. Tara abi tara masih namutnya tuh tingali batur ge hayang duit teh. Belaan ngalah kacang tingali. Melak ieu teh nepikeun ka panen teh sabaraha bulan ieu teh. Eta teh melaan naon hayang duit. Gerayu ku abi tuduhkeun. Tuh tingali. Batur oge hayang duit teh belaan ngarit tingali. Sakarung dengkak ieu dipanggul. Teu nyaho eta teh tak-tak na ngesengklek eta teh melaan naon? Melaan duit. Gerayu. Tuh tingali. Batur oge hayang duit teh. Belaan babad tingali. Teu apal eta teh buating sukuna make keongeun eta teh hayo leladokan kitu teh. Buating sok kakeureut eta teh. Melaan naon eta teh? Melaan hayang duit, Bi. Lain kala kagudag gigu nyam ka batur. Hayu. Ari Ceu Uti kita rek mere nginyeum moal kalau kacape aing ngabolak-balik hayu. Ari abi mah mere nginyeum mah moal, Ibi. Da cadu amat cadu nginyeumkeun duit tiba heula oge. Ngan abi mah ieu mah ek mere motivasi. Astagfirullahaladzim atuh nyaho batur teh ditutungguan ku saeng saheng lain tapadi atuh aing moal mah kalau kacape bolak-balik. Har itu jelema teh lieur dibere motivasi teh kakak amakeun.